Ih, eta jelema. Ece, hei. Nah, naonan. Sat naon? Tong gandeng sia. Tong gandeng naon? Ih, Itu ada pruit. 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 Buah. Pruit. Buah. Ih, pruit. Baru karek markira. Ece, ya Allah, teu sangka ih. Naon sia? Hei Ece, arek maling buah batur. Di imah batur itu Ece. Erakeun ieu. Sia tong sok gandeng ngomong-ngomong ulah. Mag ya. Gandeng goblok sia ka. Buka murah hiji ge pentil. Tuh deuleu atanya kerot gos kieu tuh bareula tah jiga cungur sia tah. Salah nepak aja mah, parah sia. Ece, Gandeng sia ngomong wae. tong ngomong wae, inu batur. Dosa Satu. Ai maling sia tidang. Naon? Ai nek mentangan engke bebejana engke mun geus meunang. Angger awalna maling Ece. Di awalna maling kumaha penting main bebeja. Bebeja paneuring geus dicokot. Nanti belakangan ge. Ya lamun bogana teh ikhlaseun kumaha? Hah? Mun bogana teh ikhlaseun kumaha? Kudu sing ikhlas, berarti nu bogana teh diajar agama. Mantap oge diajar agama, sia naon ge kudu ikhlas. Ece diajar agama teu? Hah? Ece diajar agama teu? Hah? Henteu. Keur jaman baheula aing. Keur aing segara de kitu keneh. Aing diajar baheula nyantri kalong. Ya Allah. Shh, teh tong gandeng. Henteu entong. Aing hayang buah. Ih, ja rek naon? Ih bari lagi rek naon hayang buah. Ih, nya hayang buah mah itu rek dihakan atuh cepira ku aing nek dibikeunkeun ka undangan. Ece teh ngidam apa kumaha sih? Ih, ngudang. Cing keneh. Sia tong ngomong wae ke keluar bogana. Ece. Ih, kagok. Naon kagok mah? Iya, maling teh dosana gede. Maling dosana gede. Heeh, maling buah mah kagok. Terus kuduna? Maling motor. Ya, Teu meunang gandeng tina sia goblok gandeng wae. ulah gandeng sorangan gogorowokan. Teh hidang ah. Ya ulah. Orang meuli. Meuli ka mana? Sia kudu make duit meuli mah goblok. Ya ka tukang buah tuh. Oh, kudu make duit sia teh. Heunya goda we atuh tukang buahna sugan dibere gratis. Digoda. Ciciwan hareupeun tukang buah goblok teh hidang. Mak wanita apa? Mak aing wanita murahan. Aduh, warna buah jeung warna baju mah disarua. Tuh, cek uing naon, kabur. Sok aya wae. Bu hampura, Bu. Goblok emang lagi si Sarkam mah merusak tugas negara ieu teh. Aing jadi kanyahoan pan ah. Cek. Sia kunaon? Capek. Sia nurutan wae ge capek, sia tas di mana emang? Ya tas nuturkeun Ece ih. Teh hidang sia jadi tadi teh ngilu tukangan aing. Ya ini ampun menita. Ya. Kapan tadi teh euy teh nyaksian Ece rek nyokot eta buah batur. Heuh sia aing mangkat sia ngiluan mangkat. Ya da beunang imbasna sarua kacarekan. Ih, halus euy tatona euy. Hah? Eta ditato. Mana? Eta tadi. Ya. Anjay. Lek meu. Saya juga mau kemataan ngomong lakos gitu. Lemeu. Halus ya? Halus mengerikan. Mantan aing teh geus cocok, tato geus ayaan. Nya. Aing mantan aing hayang buah, aing tinggal nyokot we kitu aing. Mengerikan jadi tinggal ngalawen batur gitu ya. Nya heuh atuh ngerakeun ku tato mah nya hayang buah meuli keneh wae. Hidang.
Haus. Geus make tato mana naon ge aya jatahna. Ayahnya Nya aya. jatah naon? Ye nya japrem teh japrem. Japrem teh naon, Cek? Jatah preman. Ih, mengerikan. Kan aing kitu tingali aing tuh geus ditato di sini. Di mana? Ini Ih. lambang cinta. Buset. Ya, cintana kan titik-titik di jerona tah Heeh. dulu ku sia tah. Heeh. Tah kan titik-titik kan Heeh. eta. Naon teh? Tah eta teh penuh pertanyaan cinta aing teh. Heeh nya. Kudu diisian titik-titik teh. Ya Allah, asa jawaban esai. Jika gitu. Oh gitu. Beda tah titik-titik Eleuh. teh. Ieu kan Sia. lopena kosong. Heeh. Tah ieu tah. Ieu gambar ieu teh ye. Heeh. Ieu teh salaki aing nu mimiti kabur. Ai, Salaki terus? aing nu kadua ieu belah dia kabur. Ai. Ieu anu katilu di rorod randa. Ai. Aing nih habak ya. Tota oge. Sia Cek asli ngaleper tuh, Cek. Aduh, Cek. Aduh. Sia mah lapar ngeleper oge sieun goblok. Salatri terus Tah anu ieu tah ieu. Ieu teh cem-ceman aing tilu ieu. ai. Tah anu hiji geus ternyata boga pamajikan. Ai. Piceun ku aing. Euy. Tah ieu anu kadua. Ai. Ye ternyata pas ningali eueuh sukuan. Ai. Piceun ku aing. Sukuna. Hanya. Manya sukuna pas Oh. sukuna seueuhan. Heeh, tuluy. Nah, ieu tah nu katilu ieu. Ah. Dalila ieu mah rada panjang ieu. Kunaon tah? Katanana. Ieu ieu mah soalna orang jauh ieu. Idi di mana eta? Di eta teh belah ditu no si negara barat teh naon sing ngaranna? Negara barat. Ciistal. Wish. Ciistal tah ieu rada jauh ieu. Ciistal tah ieu mah aing keur PDKT kene ieu teh. Encan jadi titik-titik ieu na can kaeusian. Si Isal negara barat, negara kulon beureun. Hah? Negara barat, negara kulon beureun. Negara barat. Kulon. Kidul goblok. Barat teh kidul lain. Ih, salah selatan kidul mah. Selatan. Lanjut. Nah, iya tah deuleu tah ku sia tah. Ih, itu meni juga detak jantung gitu. Hah? Detak kehidupan. Nya heueuh. Detak jantung aing tah ieu teh tah. Ih, mengerikan. Jadi aing teh baru sampai di sini ieu teh aing tah. Oh. Ah, eta mah lain detak jantung asa nama da. Detak naon atuh? Gempa bumi itu. Heeh, da asa Anu nama. eta kikituan teh nya. Si mah goblok ah. Ai. Sia ngaruruksak wae ah. Rusak naon Ngaruruksak sih? eta aing. Naon? Tugas negara. Tugas negara nu kitu dosa eta teh teu meunang. Ih, Ye dosa sote sia mun kanyahoan kos tadi tah. mun teu kajauhan. Mun teh kanyahoan moal dosa sih mah. Aing mah nya aing rek ngakakan ieu pentil kieu. Goblok sugan sia mah ah. Nyakeun bae atuh, pentil-pentil buah atuh. Pentil buah sia nu ngeunaheun mah pentil susu, lain pentil buah goblok. Ai eueuh, Hah? ari eueuh. Oh, sia teu boga nya. Henteu. Iya, Em. Boga kita. Bisa kasih luman kayak uing. Pentil sia coblok emang. Buatan mana? Made in Cina. Sia aing tong ngabangakeun aing pusing aing keur hayang buah sia goblok kalaka merusak eta tugas negara aing. Atuh da tutumbenan nih koten hayang buah. Terus uing ka mana ayeuna? Uing ka mana emang aing pikirin. Sia mah teh aing rek boyom heula ieu sugan we jadi ye. Sugan we asak. Jadi aing. Ya sugan asak sia teh hidang boyom mah goblok mah nya ku aing moyom buah sia jadi cabe. Terus kagok ede. Terus koyo meunana Ya. tah ieu aing di paranjang eta. udah. Alta ieu teh. Sia teh nyaho nya ieu paranjang. Aing teuneun di dieu ah. Dipeuyeum jadi eta teh dipeuyeum. Punya jadi atuh teh hidang sia tak koyo ditutupan ieu. Yo sia mantap banget. Kela cek sajan bakat rek nanya. Naon? Eta urut susu saha? Mana? Eta tapakna. Mana sih? Eta. Iya tah. Tah, ieu tapak susu saha? Mana sih? Sia teh nyaho. Udah sah. Ieu teh urut tapak susu wanita nu di Nuranda nu nyokot salaki aing baheula. Digaplok make eta. Ku aing dikeureut susuna. Tah ku aing tampolkeun di dieu kan lumayan ya ku aing tah. Campurkeun ku aing bubuk besi ku aing tah. Aing jadi citakan ku aing tah. Sia mah. Mantap sia. Aduh, jaga sia dah, sia dihakat dah. Aing yo. Aing sumanto bener. Aing sia goblok. Jaga sia, balik ya. Ya. Poho deh ah. Aing
ngadoa aing. Aduh, ampun tenganan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, paparin abdi rezeki ya Allah. Mudah-mudahan tong lila teuing sing asa buru-buru ya Allah ditungguan lah setengah jam lah. Ulah lila teuing lah. Sing asak mudah-mudahan ya Allah ya buah anu keur ku abdi dipeuyeum mudah-mudahan sing asak oge sing ditebihkeun tina sagala rupi permasalahan oge sing ditebihkeun tina sagala balaina oge mudah-mudahan sing dipaparin kalancaran oge ka berkahan sadayana mudah-mudahan ieu buah nu atah nu pentil sing janten buah nu asak oge enak anu amis gitunya nuhun tah moal loba-loba teuing ya Allah abdi mada ari Allah mah maha uninga ya Allah apal meureun ya Allah naon kahayang abdi amin ya Allah ya rabbal alamin. Gerage buah teh ampun. Hah? Wah letik nawa wah. Ya Allah, Gusti Nu Agung ya Allah. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Aduh, terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Engkau telah mengabulkan semua doa-doaku. Kira, lamun ieu diijabahku Allahnya berarti ya saha ieu anu merekeun ieu? Siapakah yang menurunkan buah kepada rumahku? Emang aya malaikat nusok nurunkeun buah? Da aya ge malaikat mah nusok nurunkeun hujan, nurunkeun wahyu malaikat mah. Lalu siapakah ini ya Allah? Yang membuat terharu lagi di bonusan plastik. Ya Allah. Alhamdulillah. Aing mah jadi ngadahar buah teh ya Allah. Nyokot teh wadah. Ya Allah, Gusti Nu Agung. Ampun tengenan. Ieu buahna wadahna dikeresekan. Aduh, alhamdulillah ya Allah, rezeki mati mana we. Aduh, aing mah menang buah tuh meuyeum hiji, tuluy ngadoa, tuluy dikobul ku Allah dibere 3. Tuh, ieu bapana, ieu bapana, ieu indungna, tah ieu anakna bonus. Buat kita panganten anyar beureun buah teh. Langsung anakan. Alah. Wadah dipalastikan. Buahna ditanggeuy. Nu teu hidang saha? Oh, teu hidang emangna oge ah. Ari buahna ditanggeuy ai etana wadahna dipalastikan. Ngaco wae ah. Ya Allah. Bade dibuka anakna heula ah. Nu leutik heula. Aduh, ya Allah menikah reueut jigana teh da ah. Warnana ampun meuni semu ungu aing mah. Ampun, ai rezeki mah mana we, da Allah ge nyahun ai randa-randa nu soleh mah. Nu sok loba ngadoa, mantak jadi jelema mah ulah sok poho ngadoa.
ulah jadi jelema sombong tara daek ngadoa. Nah, jelema anu tara daek ngadoa teh teteh jelema sombong teteh ngarasa dirina mampu, teu butuh Tuhan eta teh. Teu butuh Allah. Jadina tara ngadoa tah. Dasar ai milik mah ti mana we? Ih, seger euy. Ih, Kang. Oi. Tingali, Kang. Ih, meni mah ai. Meni ai harga siapa goblok emang nage. Cek, ih, seger gitu euy, Cek. Tingali anjir. Cek jadi nyokot tuh batur buah. Gitu, hidang siapa nu nyokot-nyokot tuh batur wae. Nah, itu masalah tuh, Cek. Ieu mah aya keajaiban ti Gusti Allah. Sia teh aing kan sia nyaosaran kamari aing menang pentil. Menang pentil. Heeh, nu eta teh ya. Menang anakna teh geuning nu atah kene jaba karadak. Iya, ai, terus Goreng patut jaba ah. aduh juga uing teh. Ki alobatan. Goreng sia maksudna. Aduh, bisa ai. Idi eta meuni orena meuni ih. Hah? Oren-orenan teh nya nya. Goblok muki mah sia hidang sia buta warna. Heula. Oren cenah. Heula, heuh. Nu kieu teh. Percaya. Ieu baju aing pink ya. Ya mah, kitu teh sia mah emang nage tara aya pemeriksaan di tetes mata teh sudah sia mah. Ya Allah, eta Coba tur tetes mata sia tetes pemuncangan tuh dage. Muncangan sia ditetesan ame naon? pernah ceuk sakalina ditetes kan salah lain ku obat tetes mata. Kunaon? Ku air keras. Tah mantap sia nepikeun ka ayeuna teu payu-payu teh kitu. Heueuh nya jiga namanya. Sia jadi kan ku sia batur mah ditetes ku sia diuyup air kerasna. Nah, sia jadi hareuras teh jero-jero sia. Ampun tinganan ka emang dasar milik mah rezeki aing teh udang sare kan. Udang sare, truy. Udang sare. Tah geus udang sare teh aing teh nya kan aing ningali eta we ngalongok eta. Buah anu di naon? Di peuyeum teh kamari. Heeh. Tah ari aing teh langsung aing nireuwas kan. Ih, Langsung jeng 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 gitu teh aing langsung pas ningali teh kam aya bonusan. bonus naon? Plastik. Hanya sia tadi makan aing eueuh plastikan. Bonus teh naon atuh? Ieu boboko ke naon ke gitu. Emangnya teuing Asia emang aing ngiluan arisan atuh. Tuh aing tinggal ya Allah, kam coba ieu tinggal urang acaan kam. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, kumaha aja rasana aja. Kira dagoan. Kumaha rasana diicip heula. Dirasa ai sia ak. Ai. Aing kurang-kurang. Aduh ampun tinganan. Ngona. Hayang tuh ceuk. Aku menikah reut kan. Sia hayang. Hayang atuh ceuk. Siapa sok culamitan dan naon teh, siapa sok siri kana rezeki batur. Culamitan met-met gitu teh ceuk. Hah? Culamitan met-met. Geus teu viral. Oh, geus teu viral? Baheula teman. Oh gitu. Ai. Tuh tinggal si hayang. Hayang tuh ceuk. Bener. Heeh. Sia sok peta buntut sia mah. Ih, bener ceuk bener. Ieu na geus eueuh. Ieu na beak sia hayang keneh. Heueuh jakeun bae tanah tah. Ya. Pesona. Dia ulah sia mah mending ge. Tuh dia. Ye, sia mah teu nyahoon. Naon? Kita ngeunahna. Eta teh. Ye, yo deuleung usianya. Eta teh ieu teh nya. Mana teh pelok. Nusok mata haneut teh geuning, mata haneut kudu dipelok. Peluk. Bener sia tidak ieu mah pelok. Ieu mah. Dasar pelok teh sia. Naon? Eta sia pelok goblok teh sia. Goblok meureun eta mah. Oh, kalakas. Ya. Ai. Oh, iya na meuni kandel ya ini Iya, teh ya. iya, aduh. Ininya ya, si buah-buahnya teh ya meuni kandel ya. Iya. Meuni ini teh Meni ini apa? bol. Wow. Nah, ininya teh meuni tipis. Ini. Meuni rasana teh meuni. Aduh. Kayak udah dicanjas. Sok. Alah sia ceuk, tanggung jawab sia ceuk. Aduh. Moal aya duana. Oh, aya goblok ya tilu. Tidak siapa? Moal aya duana. Tidak buka aing unangna tilu. Berena aing Gusti Allah. Bener. Eta teh ada disiapkeun kabeh teh ceuk. Naonnya? Buahna tuh. Nya aku aing nang hayang ngobrol jangan. Kadek keseglong. Ya aing ngomong aing kerja sudah bisa diajakan ngomong. Malah juga donal bebek.
Aduh. Kam, Udah. biasaan ku sia buruk kam. Mana, Cek? Buru sia ka dia tuh. Ah, adinya. Buru sia ka dia ya. Mana tuh? Sok. Tah. Leun, kam ya Allah. Ampun denganan kam ya Allah. Ya mah, Cek. Ngeunah. Mana, Cek? Ngeunahnya. Ngeunah. Deui nya. Ah, cuma duduyun ah goblok ah. Iya teh mau cek aku mah ingin meninggoy teh meninggoy. Heeh. Lesak ingin meninggoy. Meninggoy kumaha maksudna sia modal? Heeh. Hah? Heeh. Hah, sia kumaha atuh eta? Geus ditelek encan. Enggak, Cek. Iya, aing mah pae. Aing tur aya wawar euy. Wah, sia lebay aing. Tapi ngeunah, Cek. Asli, Cek. Bener sia, ieu teh aing reuwas kom aing. Reuwasnya. Pas begitu aing keluar. Heeh. Bongon sia biasa goblok. Salah wae sih. Wih, salah wae ya Allah. Aing mah. Kumaha. Pas mah orang teh teh keluar. Kumaha. Ti mah. Heeh. Uang tah langsung ningali kanu eta. Anu tempat wadah keranjang Alfamart teh geuning. Keranjang Tokma, Borma. Ya keranjang didorong-dorong teh. Es lilin geuning dorong-dorong. Lo batik jigana tuh dah. Nah. Aing teh aing dibuka we nya. Heeh. Aing kan ditutupan make wadah sangu. Heeh. Anu geus teu kapake. Heeh. Pas dibukanya pas begitu dibuka teh. Heeh. Naon pas dibuka teh Mas? Ya cuman goblok jadi. Pas dibuka teh kan. Ai. Oh ya Allah, buah kan. Buah. Fruit. Aduh, ini seger. Ai rezeki banyak kan nya. Mau ka mah? Mau salah alamat. Mau apa hili rezeki banyak ulah sok sirik ya ka batur teh. Apa ngaboga batur terus deui kana usaha batur nya. Terus kana milik batur terus kana teh ulah sok sirik. Da aing ngaran-ngaran rezeki mah geus aya takaranana. Geus ditakar di dituna ti zaman baheula di naon teh di alam naon baheula. Heeh, pokona di alam eta weh. Di alam eta we nya di alam naon sih pertakaran. Nah, eta pokona mah. Jadi nate eta teh urang teh jadi kudu teu kudu sieun, teu kudu ringrang, teu kudu kumaha. Ceuk paribasana nya komo urang nu daek usaha. Anu teu daek usaha ge ku Allah mah direjekian. Anu kafir oge ku Allah mah direjekian. Betul. Anu henteu nyembah ka manehna ge ku Allah mah direjekian. Eta pisan. Eta mah ulah sieun teu direjekian kurang ulah sieun. Bener, Cek. Ulah sok para rusik ari teu gara beleg duit teh yeuh mentana ulah ka bank ulah kudu karawas kitu. Bener. Mentana kudu langsung kudu boga duit. Saha Kang? Saha? Nya bang goblok. Si boga bener. duit mah. Heeh, nya. Nya bang mah perantara sia. Angger hakikatna mah ti Gusti Allah sia teh. Bener. Mantap ulah sok sieun patukeun milik rezeki batur. Batur mah meuni kabeuli mobil urang mah diteu kabeuli naon-naon aja di rup teh. Dunya teh ngan sok ureungapan we hungkul. Ulah kitu. Ulah. Pokona mah urang kudu yakin eta teh aya kana rezeki milik rezeki mah geus aya takaranana ieu jang aing, ieu jang maneh. Bener, Cek. Bener. Mau tahili aing ge. Bener ya asli, Cek. Aing kamari dihoyah-hoyah ku tetangga eta boga buah. Heeh. Ringanan. Dihoyah-hoyahnya. Dihoyah-hoyah. Aing nu nama tuh mana aing. Menang tilunya. Tilu aing teu kira-kira Allah mah geus mere rezeki ka manusia teh. Makhlukna teh. Buat yang tadi nama Allah terek mere satangkal, Cek. Hah? Buat yang tadi nama Allah terek mere satangkal ka euy, Cek. Heungan karunyaeun meureun kumaha ngahakanana. Heeh, jadi beda tilu. Aing lamun misalnya tibang buahna hungkul di dahara ke tangkalna mubajir ku aing teu kabahan. Heeh. Tangkalna di kamerakeun. Nya teuing sih. Hanya paling jadi deui buah meureun, jadi pelok deui. Oh nyari ditelak. Heeh nya. Ai ditumis. Kumaha mau diangeun wae diangeun. Nah. Pokona mah alhamdulillah ya Allah. Poe ieu ngada hiji ke poe isukan hiji deui. Ai isukanana hiji deui. Keseep. Coba aing nya seep angkeun alhamdulillah sakieu oge aing geus ngasaan buah. Cekap eta teh cekap. Cekap aing balik ya. Ya lamun kirang kuing bae dikirim deui. Hah? Aduh keceplosan dia, Cek. Maksudna kumaha? Eta bisi kurang ke kuing dikirim deui. Dikirim deui. Heeh. Maksudna kumaha ieu teh? Aing teu ngarti ya. Eta teh bawaan uing, Cek. Bawaan sia. Kumaha caritana? Ya Allah, khawatir si Ece hayangan buah. Kuing bawakeun we pada ieu 100 kilo malah. Wajah meureun. Cecakan sok ambak-ambakan wae ge da uing teh nya gitu.
karunya lamun geus aya kahayang tuluy teh ieu na. Aya nama orang antepkeun we masih kecil. Karunya we mah aslina. Sustura gande. Karena aku yang bisa diteun ya. Si Ece pasti nyangkana ieu teh mainna berhasil meuyeum. Padahal mah uing leuleuh. Ieu cokot. Ieu teuleung. Nah, plastikan mah ya. Kemana? Dah si eta mah dah sok. Ieu wae percaya wae. Teuleung wae saya percaya bener teh hasil menang ieu. Ieu na orang. Wah, mantap jiwa. Ayo. Ceu uing baliknya. Uing teh watir ceu ningali Ece ceu hayang buah ceu. Bisi daripada ngelai kan. Oh nya heuh kayak ngelai sia bangga. Hah? Ini bisa ngelai? Oh nya ngelai mah ngaceret teh ka dieu teh ka dieu teh aing bangga kudu make oto. Ece keur ngisi. Ngisi goblok aing sia lain orang aing anu aing teh direunahan kusaha. Make 10 galon anu aing direunahan goblok. Heueuh eta teh babawaan uing ceu, uing teh watir ka Ece boga kahayang tapi mah nya kudu cuka cokot tuh batur ceu. Sia boga duit meuli buah. Anya eta ge uing ge nya menang nyokot di tetangga. Goblok jadi sia nu malingna. Jangan peda aya tetangga makan. Bu, nyuhunkeun 3 siki hensok cenah kitu, aya tetangga mah, aya tetangga uing mah. Oh, gitu. jadi kudu bebeja heula. Bebeja heula atuh nyuhunkeun. Oh, jadi ieu mah halal. Halal. Taib. Nya atuh. Pokona mah trusted eta mah. Ya Allah kan sia inget ka aing kan. Nya tuh, Ceu. Ya Allah, kamu sia nyaang ka aing. Iya aja. Siapa dunya ka aing kan? Yang ngan hilian we Kak, Ceu. Hah? Hilian we 100.000 mah. Hilian? Heeh. Ye, si Ya. goblok teh sia mah ka aing pokoknya. Ku aing kudu dibanting sia mah geura. Goblok teh sia.